salawating pagelaran Jawi Karaton Nagara Dwarawati pusir daya Meralaya negara subur makmur gemari Pahlo Jinawi aman santosa kertalan laharja ketenan sepi paling tewong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu karyawan samisarna ingon-ingon kebo sapi pada mulang ke kandangna sewang-sewang tawis aman itu kayaan watak wantos ingkang dados Nalendra tutu loro angin sewiji-wijina hinggih mangnusa pengawak Jawata Sang Nalendra Prabu Batara Kresna tugas Mahatunggal bikin ngarengsekeun jagat raya Pramudita tina marabahaya ngaturan linggih Raden Gatot Kaca tenan kalarasanna puguh Abimanyu manganyerk di Nagara Dwarawati beres sapanjang Pandawa nampi hukuman 12 tahun sataun nyamur tungkul hamari keludatnya mah dari mang sabda ajrih ningali pamor Sang Nalendra watak wantos Prabu Batara Kresna tuduwong samanea mangnu satrusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan jalma ambek sadu santa budi ngantika kawadaling lisan mekaten pengantikanipun buah hati kemang saca mustika uat di pawandangannya jak kapayun gaulan payuner putra Gatot Kaca nampi kana pembagi kalayan ujuk sumaga ngahaturkeun semasungkem kunjuk panjenengan Rama Ua eta pujastuti hidup ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pundeh Mas Kacu kali perkawis tidak non pihak kapatan mugia Ua tiasa ngamaklum saling maklum bager saewan tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon Ua memang aya hal-hal anu rek dipadungdengkeun ku Ua antos sakedap uyuk sumaga tepi nordama Ua putra Abimanyu ngahaturkeun semasungkem kohnyuk panjenengan Rama Ua nuhun Manyu kohnyuk Kakang Mas Manyu nuhun ditampi Kakang kumaha teu acan ngandeg tuang garwa acan diarep-arep Kakang sajabina ti kitu tansah diajeng-ajeng geuning ieu pun lanceuk Kakang Gatot sumping tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon Wa kieu kasep dah Jovi bulan saprakara wasana tau perkawis teh kaduana ti eta Ua ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan wireh hidup parantos tiasa nyaosan kana pangangkir Ua wallah ngaluangkeun damel kumaha tuang Ibu Wilujeng Kang jeung Ibu dipringgandani ibar Ua bakto saurna nun Ibu nunung damel Ua sajabina ti sono teh bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna dah eta wan ka hidup salapulurah tamtama nagara anu teu sakedik ngiring ngarojong kana pamaksudan Ua salaku Batara jadi pengaman dunya leres hidup pasukan hidup anu parantos ngahijikeun diri sareng Ua di mana aya bancang pake papaseaan negara jeung negara wallah tenan atos manunggal teu sakedik jasa hidup malih upami ditinggal kana sawatawi sejarah hidup bujang hingga hidup jasa ka urang dunya dalah hidup ka urang sawarga bari loga oke teu kirang
terus nyimpen jasa aya rengkolna hidup teh parantos ageng jasa dina mangsa pemberontakan naga persona baheula leres secara teu langsung hidup parantos jadi figur kantenan para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika dedeh melihat upami ditinggalkan sawatawis kenyataan doh yen ayeuna anu dipercaya ku masyarakat teh figur kasep doh eta kulan leres figur sedangkeun hidup kaceluk kakana ngewu kalau kakak jara pria kajam paring angin-angin kakon saraman saragara leres geus pada terang saha nu teu apa ka Gatot Kaca daw ujung-ujung nu wah terus janten bibir hiji kulan ngoran sepuh ti sagedengeun kajadian walah tuang Rama dihukum di alas Kamiaka 12 tahun akibat tina main dadu main dadu tah ya tenan letikan cenah main dadu cenah 12 tahun ditambahan 1 tahun nyamur ayeuna duka di mana ayana Pandawa jeung kumaha nasibna main dodi cenah cu daw jeung main duda sementawis pala putra hidup di Pringgandani Abimanyu di dieu da puguh boga pamajikan ongkoh Abimanyu mah jadi minantu ua doh leres timbala upami ngetang mah cobi tikawit dihukum 12 tahun 1 tahun nyamur ukur sadinten deui ieu tutasna Pandawa tina nyamur teh nanging ua oge teu apa duka di mana doh eta leres ua ngan parendene kitu genteng-genteng ulah potong eta kan sakumaha urang mah urang ngadoa we mudah-mudahan tuang Rama sadayana mulus banglus gembleng katut salamat eta mudah-mudahan wa mugi disarengan urang ngadoa subhanahu wa taala sabab ari doa teh senjata urang kan mudah-mudahan aya dina kabul maha agung wah aya dina laksana nu maha kawasa ngabukti pamrih-pamrih urang berkah jeung salametna teh pitulung pangeran asup ngabaju miraga sukma doh leres boh ka Pandawa anu keur nyamur boh ka hidup pala putrana kantenan mung sagedengeunana deui ti eta ua teh salaku Batara pengaman dunya tangtuna oge ngamankeun dunya teh meunang bantuan ti lurah tamtama ti tiap-tiap negara anu paratos ngahijikeun diri jeung nagara Dwarwati eta ulah ta ayeuna teh selenting bawaning angin kolepat bawaning kilap doh menang beja tinu menang dipercaya leres aya hiji kejadian negara diserang biasa anu sok ngajajah negara-negara teh nyaeta urang Astina Kurawa daya deui kulan dawa Suyudana jeung saparakansa maksudna ngajajah negara Wirata puseur daya geus katingker doh puseur daya geus dikawasa ku Kurawa kantenan waduh timbalan tanya teh kewajiban ua timbalan kewajiban ua leres jeung kewajiban hidup pikeun ngarengsehkeun eta kejadian memang ua apa yen ieu dunya moal leupas tina pacogeregan anu model kitu atuh kantenan natrat dina ayat-ayat nu kagungan pangandika anjeunna kumaha kulan yen ieu ruksakna dunya boh di daratan di lautan teh lintang ti kuleungeun-leungeunna manusia kupolah-polah jalmi teteh kulan tari pancen teh nyaeta pikeun ngurangan tensi kajahatan
ngurangan kejahatan daek kejahatan memoal sanajan nepi ka perbah mana oge sapanjang dunya ngadeg sumuhun kantenan wa telepat ulah ngan tugas teh ngungkulan kabiadaban kadoliman kasarakahan jeung sajabana beres daya tugas pikeun numpes mah daya tugas pikeun ngahukuman daun tak iya kasih pikeun ngungkulan ieu kejadian Nagara Wirata anu ayeuna geus kaseret pusir daya hampir dikawasa ku penjajah nyetan urang nagara Astina Kurawa dah dek minta tulung ka saha sumuhun lintang ti ulah dina waktu ayeuna kudu nyingkirkeun bajulkeun sajeng katuhu beres telepat ulang bari sakalian sugan jeung sugan tuang rama di mana ayakna jeung kumaha nasibna wallah dawa hoyong gerap geletuk we kejadian Wirata antawis Pandawa sareng Kurawa wallah iya margi ninggal kana sejarah yen di sangsarana di siksa na ku Kurawa teh luar biasa wah daya ras-rasan tamu kulan kabiadaban kadoliman urang-urang Kurawa nya atuh dina waktu saena putra Gatot Kaca aya kasempetan ayeuna maranehna keur ngajajah Wirata doh Gatot Kaca ansur lepur papan kari tulis teh harana ke sabar hidup beres dau ngan ieu modal ti ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang ulah pati memeh jurit hartosna sabab ari getas harupateun teh eta teh pagawean jurit lah kantenna urang mah ngabogaan hiji budaya lamun eta budaya diculkeun dina harti bakar rusak urang bangsana deh leres sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budayana geus aut-autan bakar rusak bangsana ari budaya nu aya patula patalina jeung peradaban wallah eta ulen tahu budaya urang teh nyaeta nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcur walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta ipis lapis kana tapel malapah gedang tungtungna teu melengkung bekas nyalahan kedah tahu kedah diange leres wa dupi anu tadi ka kupingku putra Gatot Kaca naon ulah gugur memeh tempur ulah perlaya memeh perang doh hartina lamun ini ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah mawa ujug hartina eta teh geus gugur memeh tempur lumampahna urang teh tina durukan hartina beres itu tak datang udah diange teh kulan leres eta budaya urang timalan gerabelaan nasibna urang nagara Wirata Prabu Maswapati kantenna eukeur mah eukeur aya patula patalina pencakaki urang teh kapan dawu sakitu sasep salametkeun tuh salametkeun nagara Wirata tina marabahaya tina serangan para Kurawa apa kasang tukang napangna Kurawa nyerang ka nagara Wirata kulantaran di Wirata teh aya jago Raja Mala tenan Kicaka jeung saha hiji dewa poho daun ta eta teh tiluanana jago teh geus tumpur Allah geus teu kiat ngamasing pati tu makaning perlaya duka kusaha jeung ku urang mana ngamasing patina tah ku ayana eta tilu jago rubuh atanapi ngamasing pati nya Kurawa teh mampu pikeun nyerang ngajajah nagara Wirata wallah di malam gitu cenah jen tak itu sabab meunang ningali kaayaan nagara Wirata teh anu sakitu suburna beres di malam sakitu kasep geura pingpin pasukan ulah dia bala tamtama semakta ti nagara Pringgandani dah pasukan Garuda ngapak siapkeun eta bulan
salametkeun Nagara Wirata tina ancaman para Kurawa. Salametkeun ka Putra Gatot Kaca jayogikeun taraga sareng emutan wa awon kapi unyuk wa naon cu Putra Abimanyu barisakan tenan milarian Kangjeng Rama anu nuju tunju nyamur manawi sareng manawi bada ngiring we nyarengan Kakang Gatot kumaha Kaca mun bisa mau ulah melangi wah paternan ulah rayi teh satria sanaos ancur jadi lebut teu aya halanganana nyai kitu mah teu aya halangan asal aya widi ti tuang garwa tangtos ngawidian wa widi wa jik kasih jik tuturkeun Gatot Kaca wa moal melang ai dibarengan ku Gatot Kaca mah rupina wa kumaha kinten-kinten hideap pikeun nyiapkeun pasukan nyalametkeun Nagara Wirata tina ancaman marabahaya hancur lebur papan kari tulis daya halanganana ridho putra oke mudah-mudahan Kangjeng Rama tiasa penak nyamurna di mana sang kumaha nasibna anjra hinggang puspita arum kaselir ing samiran nomri Karkadung kongas kandane mawin laras tresnaning dria Regreg gua kasih. Mudah-mudahan angsa damel sapreja. Berat lumampah kasep Kaca. Wilujeng baktos ka para pini sepuh anu aya di Nagara Wirata. Amit. Urukeun akang ieu. Mudah-mudahan sapa urukeun luar sapar yang tidak tanam. Berangkat. Dewa Warto Selawe Kapun Bojo Dewi Siti Sonari Bratasem Pangdunga uak barengan kita mun bisa di mana pawongan ayana Kakang Semar Asta Cigajeng Dawala samper yuk sumaga wa Gatot Kaca pangdoa wa ayeuna sakigireun hidup manyu mudah-mudahan Pandawa ayeuna anjeun ka 13 tahun hukuman mudah-mudahan we cing bisa papangih deui kalayan ayeuna kasalamatan gembleng Pandawa sumohon amin eyang Prabu Maswapati ieu kaula ngintun pasukan pikeun nyalametkeun salira